Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha sadayana daerah Rama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ieu urang tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda kanggo kelas 4. Satajan diajar hayu urang kawitan ku maca bismillah saserengan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ieu urang diajar tata rucingan. Aya nu apal naon tata rucingan? Tata rucingan dina bahasa Sunda disebut oge teteguhan. Nyaeta neguh hiji hal dumasar kana ciri-cirina. Boh eta tutuwuhan, sasatoan, barang, buah-buahan jeung sajabana. Tata rucingan dalam bahasa Indonesia disebut juga tebak-tebakan. Jadi menebak sesuatu berdasarkan ciri-cirinya. Bisa itu barang, bisa itu hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Ayeuna ku ibu bakal disebutkeun contoh tata rucingan dina bahasa Sunda. Pek keregepkeun ku hideung terus tebak naon jawabanana. Anu kahiji, sato ieu sok silih bantu jeung sasama. Tekau papanggih sok sasalaman. Dumasar kana jumlahna sato ieu panglobana. Naon sok ngaran satona? Jawabana sirem. Bener pisan. Kunaon sirem? Dina ciri-cirina disebutkeun mun papanggih sok sasalaman. Janten ieu nunjukkeun yen sato anu dina teteguhan eta nyaeta sirem. Contoh nu kadua. Pek ku hidep teguh naon ngaran sasatoana. Ciri-cirina rupa jeung sorana jiga beurit. Anu kadua warnana sok aya nu hideung, bodas atawa coklat. Sasatuan ieu halal mun dijieun dahareun. Nu salajengna kadaharanana nyaeta tutuhan atau lalab-lalaban. Aya nu apal naon ngaran ieu sato? Leres, jawabanna nyaeta marmot. Ayeuna hayu urang diajar bari ulin. Regepkeun ku hidep teguh naon ngaran sasatoanana. Najan letih tapi resih ngaliwat cadas pangeran kota Sumedang. Di papaes kuciteles tanpa mas nu mata kuas cimalaka pamandingan ngagenyas caina herang jajaka sareng nyimoja ingit mawa sariasi nyacapkeun rasa katina. Alhamdulillah dinten ieu urang tos diajar ngeunaan tata rucingan. Sae pisan pan dina bahasa Sunda seueur pisan nu namina tata rucingan. Dalam bahasa Sunda banyak sekali jenis-jenis tata rucingan yang bisa kita pelajari dan kita jadikan sebagai permainan untuk sehari-hari. Mung sakitu pelajaran dinten ieu hatur nuhun kana perhatosanana. Hayu urang tutup ku maca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.